Tuh, kamera siap. Rolling. Action. Waduh, eno kurang aing ya kos teh. Kurang gagah aing teh ya. Salah ah. Ya, gagah nama aing ya. Setil bener pokoknya mah. Make iya. Anti peluru. Mana bos, mana mah. Astagfirullah. Hai, Conat. Aduh, Mister Om datang deh, nak. Iya, Mister. Hai, kamu orang punya nama Conat. Kamu cager apa hente, ha? Gus bara bulan yo, ha? Ulah sampai you punya hulu diganti ku hulu kebo ku ek. Waduh, ulah tuh, Mister. Orang biar waktu setik deui. Pokoknya mah beres jeung urang mah ya. Ampun. Oke, kuing mana dibere waktu seminggu deui. Lamun teu beres keneh. Waduh, gawat atuh. Lamun Mister Om geus ngomong kieu mah. Mister, eta saha mun herang mulik laki tuh? Biasa pamajikan orang nungora blasteran kaler jeung kidul. Oh, blasteran. Pantesan sedap jasa di jeleuna. Kos manggah ngora. Conat, kamu orang lamun sampai minggu isukan can aya kabar masalah tanah, kamu orang akan berurusan jeung jawara-jawara Angga jawara main pandai. Tebuy, jawara main tokdal. Markoji, jawara main gundu. Adung, jawara main yeye. Siap, Mister Om. Barudak, ayo balik. Ram jadah ya anak buah. Gering gajian be garasit. Gering beranghakan be garembul. Giliran datang we sadaek-daek ya anak buah. Geus beurang kieu ge. Teu garasit aing bukan anak buah yeuh. Parah. Bebe. Bebe. Ih, ka mana Bebe? Boy. Bedon. Ih, lalamat geus beurang ge. Bebe. Bebe. Boy, bedon. Siap, juragan. Di mana sih ya? Udah digerokeun bae. Darek keneh teh gawe jeung aing sih ya. Biasa juragan, tas nyarap heula ngakan uduk di warung Iah. Ngeunah teh uduk. Ngeunah jasa juragan. Tadina aing bawakeun atuh aing ngeunah mah. Duitna eueuh eta ge ngahutang. Belaksak amat sih ya akan uduk bae kudu ngahutang ngisin-ngisin aing bae. Sia kunaon bedod? Orang tanya si popok heula ku pamajikan juragan.
Ngaran doang sejawara. Kapang majikan ge kudu sieun keneh bae. Yo, contoh aing yo. Lalaki mah euras ka tulang-tulangna, teu bisa diatur ku awewe. Secara salaria pengabdi istri. Hayolah, urang teh ngarep pentil. Siap juragan. Conat! Kulan Ibu. Hadiah sia! Iya Ibu. Sial tah lalaki nu kitu. Cenah heuras ka tulang-tulangna. Ih, gorenganan empuk keneh bae. Cariji aing. Sarua aing ge boy. Mulai juragan. Mesti karioskeun ku aing cenah. Aya naon Ibu? Deka mana sia? Atuh deuk usaha Ibu. Oh, tangguan sakadeng. Ya, pakai. Ih, kieu kacamata tuh Bu. Atuh Bapak teh bisa nyiluk ke kiri ka kanan. Ih, lah. Kunaon emang? Embung saya makena. Oh, Bu, ini dipake. Gas, segera ka ditu berangkat. Cenah ge kok heuras ka tulang-tulangna. Masa make kacamatana di hordengan. Aduh, juragan. Kunaon sih saseureun gitu? Yang sarikeun aing. Teu juragan. Gagah jasa juragan make kacamata kuda mah. Ih, pan sih ngaledek aing. Waduh. Juragan ngambek, Dod. Kumaha ieu urang? Kabur ieu ah. Ayo lah. Ya ada sih yang ngalungjak aing. Wani lu. Naon juragan? Harta pentul tuh. Bawa ke dia. Siap juragan. Ayo gerak. Ceng ulah loba omong sia. Ya juragan jelemana. Juragan, enon juragan. Sia bisa nolongan aing teh. Nolonganan juragan. Supaya warga bisa ngajual tanahna ka aing. Soalna tanahna deuk dijieun apartemen jeung mall. Pokona gedung-gedung pencakar langit. Gampang juragan. Eta mah bisa diatur. Yang penting ininya kuat. Gampang eta mah teh. Boy, Don. Pangbukakeun dompet aing yeuh. Siap juragan. Wih, PKB eta juragan. Los, coko sadekna, yang penting urusan lancar teh. Tenanggan, kieu cara nama beres lah. Cuman anu gigi. Saha teh? Harun juragan. Lainnya nama tenang orang ngurusan. Yo, saya mau ulang urusan Harun. Urusan nu lain. Harun mah urusan aing. Lamun nu lain teka urusan, is dead si aku aing. Heuh. Siap juragan. Boy, Bedod. Ayo orang sampeurkeun ke Harun. Siap juragan. Aduh, kieu hirup serangan mah ya. Muriang mending awet buat ge. Udah urusan. Aduh. Kudu diheskeun ya mah ya. Moal bener mah teh diheskeun ya.
Jasad itu kuatan. Boy, Dod, Siap juragan. samperkeun terus tuh nyana. Lamun masih kene kekeh, embung ngajual, bereskeun bae geus. Siap, juragan. Hoi, Astagfirullahaladzim. hudang sia. Naon sih? Ulah aya naon sia. Eta tanah dijual moal ka juragan aing. Mau dijual aing mah kumaha bae ge. Jual bae sia daripada pae. Sia keur gering kitu ge. Mau bakal dijual, aing mah tanah aing da kumaha bae ge. Kajen sia hendak maksa aing kumaha bae ge. Aing mah mau bakal dijual hook. Juragan, kumaha ya? Nyana mah keukeuh moal dijual cenah. Geus gulung bae mun teu dekeun mah. Siap juragan, masalah eta mah urusan urang. Tenang juragan mah. Duduk manisnya. Geus nya mendingan bararalik. Percuma, mal bakal berubah pikiran, aing mah bakal dijual tanah aing mah. Ah, loba omong banget sia. Hah? Masuk macam-macam sia. Dijual moal tah? Hah? Tuh, rasakan aja. Rasa sia tah Harun. Mangkana tanahna jual. Dah usah saya jawab coba lo enggak. Atasnya coba ke gering-gering bukan wae. Gandeng, hah? Dag, kumpulkan warga karena Kadario. Siap, juragan. Boy, geus tangcang bae di mana ke? Siap juragan. Udang sia. Ah. Udang. Adi sia. Yo, sia yo. Sok ngalawan ka juragan aing akhirna kieu sia. Makan hirup mah aing balangsak mah. Ulah sok ku heuras-heuras teuin. Ayeuna keur rasakeun ku sia yo. Jauh tahu kata. Ah, sok ngelawan sih. Warga-warga, kumpul. Gegeran lambat amat sih. Karumpul di dia. Ya di dia. Cing. Di dia kabehan Baris. Baris ke boy. Baris, di dia. Nongkok. Juragan, warga ya kabeh kurang dikumpulkan. Bagus. Ieu baru dikarak anak buah aing. Neng. Sedek dijual mah taneuhna ka biar juragan conat. Tenang, yang neng gelis mah dirayu ku Akang Boy supaya hargana mahal. Cuy, alah, sudi aing ngajual tanah ka juragan sia. Neng, tanah dijual mual. Tenang dibantu ku Akang Bedod. Kajian butuh jasa ge aing mah mau dijual. Sadaek-daek juragan sia mah mayarna. Juragan, hara rese diatur ya warga. Kumaha keun ieu kira-kira? Sarwakeun nyana tuh. Yo, darengekeun ku sia yo. Saha bae anu embung ngajual tanah. Nasibna sarua jeung nyana ye beungeut teh kieu tah. Bengok. Urang sia. Urang. Wih, duit.
Ay kamu punya nama. Action. Gus bara bulan yo ha, ulah sampai hulu sia diganti ke hulu kebo ku aing. Ku aing. Bagus ta. Panjang. Action. Gus bara bulan yo ha, ulah sampai liu punya hulu. Udah sampai yuk. Udah sampai. Action. Ya presiden. Action. Action. Mister, eta saha mani herang muring. Mulik lah. Action. Harang jadeh anak buah. Ger gajian begesit. Giliran makan mah. Action. Apa majikan kudu sararieun keneh bae sia. Yo, contoh mah aing yo. Teu sieun ka pamajikan ge. Beras ka tulang-tulangna. Action. Jawara naon sia ka pamajikan kudu sieun keneh bae. Yo, contoh mah aing yo. Gua ada. Action. Pokoknya mah moal bakal dijual, ku aing deuk kumaha bae ge. Hoo kata mah tanah aing moal bakal dijual. Kajen si endek maksa endek ngadorong endek ieu ge moal. Saya panjang-panjang. Action. Udang. Ayo, udah siap. Adia, udang nya. Makan aja mah ai balangsak mah ulah sok ngalawan penggede. Juragan aing dia. Dek dijual moal tanah ka juragan conat. Cuy. Kok can anggeus. Ekspresi dong. Action. Neng, tanah dijual mual. Tenang dibantu kukang bedog. Kukang bedog. Action. Juragan, kumaha ya warga? Ada saja diatur nah. Action. Hop. Action. Yo. Tarengnya keur ku sia yo. Sahabat anak mau dijual. Action. Yo, saya mau ulang urusan lain. Harusan mah. Gak usah.